Nyeri mak ngalahirkeun teh nyeri pisan ujang. Kumaha nyerina mak? Nyerina kaliwat saking. Tulang sendi asa parotong urat asa pargat malah asa keur sakarat. Mak teh asa aya di antara paeh jeung hirup. Lamun kitu mah hutang uing ka emak loba pisannya. Jadi dina poe ieu poe lebaran uing teh rek mayar hutang mak. Ku uing geus dipikir dibulak-balik dibeuweung diutahkeun ditetela sanajan uing totojeran hayang lunas hutang jigana moal kabayar mah pamikir uing nepi ka iraha bae hutang uing teh moal kabayar. Hutang uing bakal ngurangan saeutik ku cara masrahkeun jiwa ka emak. Tah kulantaran kitu uing geus gilig pikir jeung buleud hate mah sejak masrahkeun nyawa ka emak. Pek uing pencit ku emak, jiwa uing, nyawa uing jang emak. Tah ieu pesona mak. Gawawak Bilani ceurik